Biasa. Juga lupa saya, tadi kan dukunnya. Mohon. Oh, Ya, kita pada kabar rukun deui. maka dukunnya kan berhasil. Datang kan udah aya kan udah di persyaratanana. Naon teh? Ya. Di dia aja nama. Oh, nya tuh. Pindah di dia aja nama tempat. Oh, di dieu nya. Nah, itu mah cenah ieu Menawi sabaraha itu ka dieu teh ayeuna? Da kan kamari mah 10.000 ya. 10.000. Oh iya iya tuh iya. Ayo teh 10.000. Ya, aya sakieu lah nya. Oh. Ya, teu naon. Pulangan. Ya, mangga udah di pulangan teu naon. Pulangan ya. Nya. Pulangan lah. Iya iya. Teu naon nya. Ya, kalau itu tuh langsung. Nah, gitu. Yes, ya. Langsung kaburan balik. Duh, digawe bayar duit teh, tadi teh. Hah? Sagepok. Aduh, duit naon dia. Ada duit bohong ah. Duit main anjir. Goblok ketipu. Aduh. Iya gitu ya. Gimana ya? Ah, sih nama ieu mah den. Sampurasun. Sampurasun. Rampes. Punten, Bah. Oh, kalabat ya. Atuh nuhun. Oh, bahasa eta teh. Nuhun, Bah. Sok, sok. Ieu teh puguhan tas aya tamu abagi karek pisan kaluar. Oh, kitu nya Bah nya. Nah, tamu di Pandeglang, Seperti pada gelang. Banten di Serang, Di Serang, nuhun. Sana Sarang sawah Bah eta geus ya. Oh, mana di sarang kawah. Serang Banten. Enten, Bah, tempatna ngalih nama ka dieu. Sana sekali. Akan bumi abah ka di dieu. Oh, di dieu nya. Mah abah teh keur niiskeun pikir. Oh, nih pikir. Oh, di tempat menyikur Ridwan Awi. Nu pusing ku pabajikan teh nu nya. Tah. Budak ni rea. Aduh, lecet jeung jika manuk. Di dieu bumi mah. Kusaha bieu dianterkeun? Ku tukang ojek. Oh, nu kamari teh. Nu kamari teh ya, nu kasepeleun teh. Kunaon? Biasa we. Teh papas naik teh tinggalkeun. Tinggalkeun. Heeh. Udah eta mah kitu sok numpeuran teh. Eta gini ngerokok abah. Menawi teh. Bener. Ieu teh kamera ti tamu ieu teh. Oh iya. Sok pada aja. Iya. Bala-bala. Iya. Kumaha nu kamari teh? Syarat-syaratna ngawat teu? Kieu bahnya. Kamputan pisan. Syarat-syarat teh teu aya. Aduh. Ya kumaha tuh? Abah ngajalankeun tarekatna ge da susah riweuh syarat-syaratna mah. Kumaha bahnya? Tata seminar yang ka Gunung Lomari, ka Gunung Goong, ka Gunung Kawi teh aya bah. Nya teuy. Nya meureun atuh mun nya ka pasar. Nya teh ya di pasar teh maraha. Perkembangan ukara itu mah aya di pasar itu kan rampe. Atuh kumaha nya ke Abah rada ngulang heula ya susuganan aya cara anu segen gitu. Iya bahaya. Supaya ada karunya ujang. Iya. Kesusahan meureun ujang teh. Iya. Aduh nya kumaha teh ya budak teh nya. Kayak rada ieu syarat-syaratna. Kayaknya Abah rek rada ieu heula ka karun-karun Abah. Rek rada menekung heula sakedeung. Kamu si Abah. Bah. Aduh. Bawa.
Bah, di mana? Kaget. Si kagetnya. Ya, kan abah teh gitu tas nepungan heula ka karuhun abah. Mohon dah. Jangan bolongan. Iya. Keur ujang naon sabab naon? Ujang teu mawa syarat-syarat teh. Heeh. Nu kamari ku abah diperintah. Kan wayana ceuk guru abah ujang kudu mencetan abah. Mencetan apa? Oh. Mohon. Kudu mencetan teh ku abah dibere. Iya. Nah, mencetan sok di dieu ujang. Oh iya. Di pencetan ya buka heula ieu. Ieu naon? Acari band. Iya. Tapi ya sok. Menang 2 jam lah. Bajang aduh rame, Bah. Pancek itu lagi kudu 2 jam karena Oh, iya. cenah. Kayak gambaranana nomor. Iya. Aduh, Aing mah jadi kieu ya. Rada turun. Tahan ya, mah. Rada turun jangan kana ieu tah, kana bureung. Alah, kumaha ya? Bah, ya lah. Aduh. Tempat dia menang duit we. Nah ya. Ke pasien teh rada linglung. Ada seger ya. Rada rieu teh. Di sore kene kamari tamu murudul wae alhamdulillah. Datang ka dieu teh. Nu mawa kopi, nu mere udud. Bala-bala nu meunang nganjuk heula dia teh keur nyuguhan lagi di BH. Aduh. Ya jangan lah. Aduh, iya mah. Asal ditahan. Alah. Aduh. Jadi bah ya, Oh. terakhir itu. Aja kan ya? Cokeun we lah. Geus cukup sakitu ge lah. Oh, Cekat, ya. diuk deui jangan kitu. Aduh. Ya jadi abdi lulus na ya cangkeung teh mun ieu asa. Ayeuna yo ngampos. baik kituan. Oke, ningali heula nya dinu dengan abah ya dia teh da geus aya gambaranna mah cenah. Teu mawa pulpen ujang teh. Oh, pupuk mah aya bah. Kertasna teu mawa. Kertas teh aduh henteu takut ngarokok lah. Ieu mah kieu we tuliskeun dinu leungeun we nya. Iya. Ade ulah digeri ka sasana. Iya. Lamun ieu bocor ka batur, Heeh. gagal mau keluar. Yo, ieu nomorna tah. Ade teh. Apa tangka ulah dia dirobah-robah. Iya. Sayana eta. Iya. Nah, cung ayeuna mah. Kalamun ujang geus aya mili, Iya. sok dek nganuhunkeun ka badatani ka dieu nya. Iya. Cung. Tenun bah ya? Nya, sok. Iya. Tunggu bah. Oh, sok. Sabasun. Rampes. Nikmat ya, dibere anu mere udud pasien teh datang ka dieu. Dieu budak deh. Mudah-mudahan sing gede milikna budak karunya. Beureun keur kasusahan mata kitu ge. Mudah-mudahan ke datang di kadi pirakudir mun teu datang di kadi mah. Hasil. Eta nomor teh sebenarnya mah nomor hijieunaan teh. Teh mah ingetan kade ulah hayangnya. Bagian nomor masalah anu mah mudah-mudahan itu eta budak meunang gitu sing gede milikna. Dan udah masang biasa. Mana taruh? Cok. Aduh. Kumaha. Kieu abdi teh bade masang di teh. Aya nu kecoa anu alus ye. Boga gitu. Boga ini mah. Oke, sok. Sabarahaeun? Nya biasa wae lah. 75. 75. Kira-kira muka aplikasinya. Aduh. Udah batuk deh. 75. Sabaran bener? Nomorna teh bala itanya 4710. 4 7 10. 10. Heeh. 3 angka tuh. 4 angka. 4710 kan itu. Salahnya. 4 7 10. 4 7 10. Heeh. Berarti Biasa bae 75. 75 75. Oke, aduh. Apa yang murah deh. Kadet deh. Biasa 75. Oke. Loading Tapi ya mudah-mudahan lah. Lain mau tembus kumaha. Tembus mah. Ya kabagianna. Ya. Oke. Bang. Ya. Kadenya. Oke. Iya. Oke. Terus nanti. Tapi 2 hari kemudian ya teh. Wah, nyokot budak teh. Kan tembus 4 angka teu dicokot-cokot lain. Lumayan. Sebenarnya ya datang.
Dan tadi aduh. kumaha aya kira-kira teh. Urang teh mereka kabar baik. Kabar baik banget aduh murawas itu deg-degan itu teh. Nomor obat. Saya deg-degan cintaku. Iya. Duit ya. Duitnya banyak tuh Bang Koma. Nah, itu kumaha urusanna. Urusanna nya motor lah. Oke. Gila. Aduh. Oh. Iya duit. Itu duit atau namanya? Duit menyenog. Aduh ini kieu. Asa jiga ngimpi teh. Aduh. Kayaknya ada dibagi dua nanya. Kayaknya dibagi dua nanya. Kade bohong. Iya. Ya nomor apa pemajikan? Nomor lah. Ya, Sudah habis bohong sih. Oh, seberapa? 08 hiji. Eish. 555. Agak itu, agak dia. Kayak jadi joget atuh kumaha. Salah. Sok. Kosong. Barcode lah hilang. Sok. Dasnya. Nya. Nomornya kayak kan aja. Ya nomornya. Kayak mun aya petangka dia. Iya. Siap. Sampurasun. Sampurasun. Sampai kepala pecah. Akhirnya menang duit. Wuhu. Menang duitnya, menang duit. Sampurasun. Sampai kepala pecah. Pecah sok kali. Mohon bah. Sasan sok. Aduh. Tah kitu sok ieu. Kumaha ujang teh? Biasa bah kadi udah diharoskeun kadi teh. Kumaha sok teh naon? Tembus angka teh bah alhamdulillah. Atuh da abah mah cek tuh nomor mah moal gagang. Nuhun bah. Pur ari ieu mari abah mah. Iya. Untung nulungan karunya ka ujang. Iya. Kuring diloba duit teh. Nya masang sabarahaeun kamari. Ini numpuk itu teh duit itu. Aduh, asa alus teh milikna. kan biasa bah opat angka nu ti abah teh. Oh, nya sabarahaeun masangna jang. 75 bah. Astagfirullahaladzim. Tembus ya kamari teh. Tembus kamari teh. Kitu ge raya opat poe bah. Syukur ari kitu mah. Iya. Abah kitu nuhun ujang meunang mah kitu abah milu ato. Iya, mohon bah. Dari abah mah teu ngarepkeun dibere gede. Salah, rek 2000 wae teh. Oke, salah deui kamari ge. Saking ge cukup lah. Abah nu sabaran ye nungguan. Ya bahnya. Hampura bahnya. Saking ge lumayan bahnya. Pasti yang 20 juta ieu teh duitnya. Recet bahnya jadi jangan anak pemajikan. Mun abah yang kawin deui teh mah. Kade banyak yang pamajikan rewel, yang budak juga manuk reteumna bahnya. Mun sakitu bahnya. Nya. Gusti ya dengan bener ya budak teh nyaan hasilna sanajan sabenerna mah kuring teh ukur bobodohan mere nomor teh tapi kunaon bisa tembusnya. Meureun kitu nu milikna budak teh. Nya syukur we kitu da. Ini kan mere duit teh budak teh. Nuhun saking ditarimakeun ku kuring. Benang we eta budak kabobodo. Sanajan manehna meunang kada gede meureun milikna akeun bae da kuring mah kudu palsu. Syukur. Maka pemirsanya ulah kabomroy ku sifatna rezeki anu teu pararuguh mentang mah ka Allah. Urusan rezeki geus diatur ku Allah, sagala rupana geus diatur. Kadenya ngaran-ngaran pasang nomor mah eta teh disalahkeun ku ajaran agama Islam. Kitu meureun ti abahnya. Gimana filmnya? Ya, kritik dan saran kami tunggu ya. Pesan dan pesan kami. Untuk dukun palsu, alhamdulillah hanya sampai di sini ya. Sekian hanya untuk hiburan saja ya gitu ya. Jangan ditiru apa yang kita Tidak benar, lakukan. Ini hanyalah sebatas untuk hiburan bersama teman-teman kami YouTuber. Dan ini adalah pelaku utamanya. Gimana Om Jenal nih? Ini film ini sangat menguras tenaga ya. Sampai ngos-ngosan nih.
Dan juga ini ada pesan-pesan juga yang tadi dikatakan oleh Kang Wowo ya. Pesan-pesannya ini jangan sampai apa itu ya. Jangan sampai kita terbawa sakaba-kaba ya. Jangan sampai terlena lah. Jangan sampai percaya kepada siapa saja. Percaya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin dari Kang Ian ada pesan-pesannya apa gitu? Dukung terus film Kami. lucunya ya. Dengan dukungannya, subscribe, komen, dan like. Dan nantikan juga episode selanjutnya dalam cerita yang lain dari kita. Mungkin kalau ini sukses dan kita nanti akan bikin lagi yang baru. Oke, siap. Sekian dulu ini untuk dukun palsu. Saya sebagai tukang kamera sini, sebagai tukang nomor juga. Ya mohon maaf bila ada perkataan kami ada yang salah, mohon dimaafkan. Bila ada kritik dan saran, kami tunggu di kolom komentar. Dan bila ada saran film selanjutnya, silahkan berkomentar Di Akan kolom kami- komentar. ya. Mungkin segitu ya. Mungkin untuk nanti malam ada gacuan nomor Bang Cek. Banyak. Banyak ya. Jangan disebutin lah. Terus YouTuber Dharma Raja. Iya. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai urang teh ka kamera. Kamera tuh.